nyotorkeun bager gratis gitu di dieu mah. Pulang bayar. Warung ieu dikokolakeun ku Teh Risma keur geulis teh someah marahmai. Warung ieu minangka mung hiji-hijina di wewengkon ieu. Kitu tah. Lengkep pisan sagala aya goreng pisang, aya cireng karesep simkuring, aya gehu teu kakantun bala-bala sareng goreng ketan. Kitu tah aya oge rarawuan. Wah, atuh kanggo ngaleueutna atuh aya kopi. Kopi susu. Nyonong citeh panas oge. Alah, raos pisan. Atuh pangaosna basajan pisan henteu awis. Saupami wargi bade ngersakeun jumpingan ka ieu wewengkon dinten Mingon enjing-enjing wanci haneut moyan raos pisan. Ieu warung tos buka ti kawit tabuh setengah genep enjing-enjing atos aya haraneut. Raos pisan. Nah, saupami wargi ngersakeun nyumpingan ka ieu wewengkon bari nyaneut nya bala-bala haneut nyangot cengek bari nyawang pamandangan anu endah. Memang parahyangan mah teu aya cawadeunana. Saur pujangga teh mah diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Tah kitu nya. Wewengkon ieu dumukna di Kampung Nami Calung, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kinten-kinten 2 kilometer ti puseur dayeuh Majalaya. Tah kawas kitu nya.